Dina hiji puncak gunung, breh katembong hiji tempat numayak pak lega pinuh palemburan. Boncel tuturubun ngajugjug ka eta lembur, pas nepi ka geus wanci peuting. Manehna milu sare di emper hiji imah, nu kabeneran imahna juru tulis. Barang brai caang, brai Boncel beunta. "Hejang, saha maneh? Dek ka mana? Naha maneh bet sare di dieu?" "Abdi Boncel, maksad bade milarian padamelan. Kamari abdi kapoekan, janten ngiring reureuh di dieu." "Maneh bisa ngarit?" "Tiasa kaula nun." "Heug, ari kitu mah. Mun daek ngarit gawe di dieu, bari sakalian panganterkeun jeung pamapageun budak ari sakola kumaha?" "Unjuk sumangga." Akhirna Boncel gawe di dinya. Saban isuk-isuk nganter jeung mapagkeun budak dunungan ka sakola. Pabebeurang ngarit jukut, lamun peuting Boncel sok milu diajar nulis ka budak dunungan. Lila-lila manehna bisa maca jeung nulis. Itung-itung rapkeun elmuna, manehna nuliskeun ngaran masing-masing kuda dina istalna. Kabisa Boncel katohyan ku dunungan, nu akhirna Boncel diajak gawe di kadaleman. Kulantaran gawena alus, tekun jeung rancage, Boncel dijadikeun patih di eta kadaleman. Tugas-tugas kapatihan dilaksanakeun ku katekunan jeung rancage dina ngalakonan, tug manehna naik jabatan. Boncel dijadikeun kanjeng dalem di caringin Pandeglang ayeuna. Pindah carita, indung bapa Boncel kacida leungiteunana, unggal numulang tidayeuh sok ditanyaan neang beja nu ngaran Boncel. Hiji waktu menang beja, yen aya ngaran Boncel di Banten nu geus jadi dalem. Saking kuhayang panggih jeung budakna, duanana indit rek nepungan kanjeng dalem Boncel. Kacaturkeun geus nepi ka tujuan, rek naon maneh duaan nanyakeun kanjeng dalem?" "Kami mah rek neang budak. Sugan bener, kanjeng dalam Boncel teh budak kami." Ulu balang unjukan ka kanjeng dalem nguningakeun dua jalmi nu hoyong tepang. Barang breh kaluar, si emak harita keneh ngagabrug. "Ocen, ieu emak,